Carmad bagian ke-8. Novel Chandra Hayat atanapi Raden Haji Uton Muhtar Sapei. Bukuna dikaluarkeun ku PT Mangle Panglipur citakan kahiji September 1886. Dipidangkeun ku Sim Kuring Puna Zarudin Azhar nyanggakeun. Kacaritakeun heula poe Sabtu na teh sanggeus Nyi Sutirah nampa surat tuluy indit ka doktor-doktor. Sakuliahna doktor-doktor teu aya nu ngaku geus mere katerangan kitu ka Carmad, malah teu terang-terang acan saha-sahana eta nu merekna. Beh dituna para doktor-doktor curiga kana benerna. Komo barang geus disaruakeun mah stempelna PMI, estu pisan bedana jeung stempelna PMI di dinya. Ti pihak PMI ngarasa teu sugema ku ayana hal sarupa kitu. Tuluy bae dilaporkeun ka polisi katut buktina pisan. Pikeun ngajaga nama baik PMI ku ayana panipuan anu mitnah PMI. Nyi Sutirah teu aya kaabotan eta perkelaring di ka kapala polisikeun pikeun dijujut urusanana. Sarta terus mere katerangan karana dipenta ku polisi di mana imahna Carmad. Model de oge dipenta deui ke polisi teh. Kabeh bisa aya perluna. Dina poe Senen kurang leuwih jam 6 isuk-isuk, hiji motor merek Harley Davidson make jispan nu ditumpakan ku dua polisi keamanan kota jeung pembantuna geus aya di kademangan hareupeun imah Carmad. Carmad anu kabeneran geus dangdan arek indit ka Cikiray heraneun. Manehna reuwaseun jeung ngarasa sieun, komo barang ceuk inspektur yen manehna kudu milu mah ka kantor polisi di bawah saharita. Pertanyaan-pertanyaan Carmad, nah nya naon pangna manehna disaur? Ku inspektur teu dijawab. Iwal ti dicaritaan yen engke ge bakal kanyahoan naon pangna manehna dirawat. Saya hanya berkewajiban mengambil saudara, omong inspektur teh. Carmad asa nincak asa henteu, pangacianana kabur, ngadak-ngadak ngageter saluar awakna. Manehna teu ngarasa yen boga dosa atawa boga kasalahan, nah make balitungan jeung polisi. Bari teu puguh pipikiranana, Carmad didiukeun dina jispan, dius ka kota. Jelema-jelema ngarogrog tapi teu aya nu wani ngomong iwal ti silih tanya jeung baturna kunaon jeung aya naon matak Carmad ditangkep. Di jalan Carmad pada melong. Manehna geus teu inget kana naon-naon iwal ti pinuh ku pertanyaan ka dirina. Naon dosana, naon salahna. Satengah 8 manehna geus jagrag di kantor polisi, dihijikeun jeung anu sejena anu papada dipanggil di kamar tunggu. Tabuh 8 Carmad geus dipariksa ku hiji inspektur asal peuntas nu kawentar galak. Carmad pias ngadeg-deg ku inspektur dipencerong diteuteup beungeutna memeh ditanya teh. Nya eta taktikna polisi nerapkeun simakna heula kanu rek dipariksa. Geus katara kitu ulatna nu samarampa jeung katara nya henteuna boga dosa, kakara polisi nanya, "Saha ngaran? Di mana imah? Geus meunang perkara henteuna atawa dibui?" Carmad ngajawab kana sakumaha pertanyaan-pertanyaan. Geus kitu mah ku polisi ditanya di mana imahna ari doktor OYS Mujarab teh. Nya eta anu mere perkelaring doktor teh. Carmad bungak-pinguk da nya teu nyaho jeung teu wawuh-wawuh acan. Sanggeus dijawab yen manehna teu wawuh atawa teu nyaho,
Bereh ditembongkeun perklaring ti dokter tea anu dikirim ka Nyi Sutirah poe Sabtu isuk-isuk. Carmad plong bae hatena meuesan. Bari mere katerangan yen eta teh meunang indung-indungna nu menta ka dokter, lain meunang manehna sorangan. Loh. Saudara yang diperklaring? Kenapa orang lain yang mintakan? Apa saudara pernah berobat pada dokter itu? Cek inspektur. Tidak, Pak. Cek Carmad. Kalau begitu tidak betul kata-kata itu. Yang ditulis di sini menerangkan bahwa saudara seorang yang sudah sembuh dari diobatinya dari sakit kotor darah, apa betul? Carmad teu bisa mere jawaban. Cek polisi deui. Bagaimana? Apa dokter ini membohong? Saudara jangan takut-takut. Coba terangkan pada saya bagaimana duduk perkaranya sampai saudara mempunyai perklaring ini. Carmad teu bisa mere jawaban nu saenyana. Iwal tinuduhkeun yen maape indung-indunganana anu wawuh ka eta dokter. Lantaran maksud polisi oge hayang nyaho di mana ayana eta dokter kepala PMI anu ngaran OYS Mujarab. Gancangna dius bae 2 motor make jispan. Nu hiji mawa Carmad pikeun tuduh jalan, nyokot maape ka Ciborolong. Nu hiji deui kosong. Teu kudu dicaritakeun kumaha reuasna maape ku ditangkepna jeung Nenyo Carmad geus aya di tangan polisi. Buktina bae yen manehna baluas, ari datang ka kantor polisi manehna jadi hese nangtung. Lantaran goyobod teu karasaeun deui maseuhan sampingna jeung jispan. Polisi ngan ukur ting calengir ngambe-ngambe nu teu seungit dina jispan. Jeung katara baraseuh, geus teu aneh deui, ari nangkep sakitan borangan mah sok kitu. Dina pamariksaan sanajan nu nanya pikagilaeun, maape tatag nerangkeun kana sagala pertanyaan-pertanyaan yen eta perklaring teh ti tuan dokter nu dagang obat. Malah tadi oge aya eta dokter teh di jalan ka pasar. Polisi teu ngaengkekeun deui, si tuan sahari tadi tewak sarta diringkid ka ubar-ubarna dibawa ka kantor. Buah pamariksaan, si tuan ngaku ngajual obat make bon lain perklaring, kama ape kana duit 50 perak. Ari capna memang nu manehna, tapi PMI teh lain hartina Palang Merah Indonesia. Da eta mah pondokna tina penolong masyarakat istimewa. Manehna ngaku yen lain dokter, tapi ngan sakadar dagang ubar, ngajalankeun perusahaanana toko obat penolong masyarakat Indonesia. Ngaran manehna lain OYS Mujarab deui, sabab eta oge samaran atawa pondokna tina obat yang sangat mujarab atawa mati. Kana pangakuan anak kitu, polisi cukup boga bukti-bukti pikeun nangkep eta tuan yen geus ngajalankeun penipuan. Maape teu rumasa meuli ubar tapi perklaring wungkul, cocok jeung pangakuan Carmad nu teu butuh ku ubar tapi butuh perklaring. Carmad ditahan pikeun saksina, ari ape tina perkara penggelapan. Model D nu tilu teh ku polisi dipasrahkeun kalawan perantaraan lurah jeung amil-amil karandana Carmad. Tunda eta anu geus dirawat ku polisi. Biasih gujrud lantaran dina tehalna terap katepas. Ucerat-acret kotor kuluah. Ting taremlog siga-siga aya tampolong bahe nyeblok tembok. Saha mangkelukna eta? Ku teu pupuguh make ngaluahan imah batur. Cek biasih bari nitah nini cio sina ngepel. Nyartu we sasat nama. Dasar anu apik ahli babersih. Biasih geus dibejaan peutingna teh. Yen poe eta Carmad bakal datang. Semah-semah geus ngaliud. Sakur nu bareto hadir geus araya. Harita geus meh tabuh 10, Carmad can datang keneh bae. Cek biasih. Geus kadua poe ieu urang teh riungan ngadago-dago nu rek datang. Tapi nah teu gerajol bae. Tuluy biasih mali ka Nyi Sutirah. Tama kesal mah Nyai, cik maing hayang terang kumaha nu matak aya pamenta Nyai kitu teh. Keur kitu kurunyung 2 istri, sepuh hiji anom hiji. Biasih mapag nu anyar datang. Sing horeng Ibu Haji Siti Khadijah Mahdar jeung Ibu Kurniasi, sesepuh ti pakumpulan wanita Islam jeung wakilna,
batur biasih dina pangajian. Ibu Haji naros ka biasih. Aya naon ieu teh? Seueur jalmi, abdi mah kurareuwas teuing. Darak-dak ku biasih diterangkeun ti mimitina. Eces pisan. Yen incuna tos nampi panglamar ti juragan Carmad nuju diguliksak kumargi aya pamentana nu luar ti biasa. Nya gelis, cek Ibu Khadijah. Bener eta tangtungan teh. Cacak budak mah geus aya pamilih anu lantip. Kaharti ku ibu oge pangnanyai menta omer teh meureun mun anu galah teh mah hayang bisa moncor bari salamet. Ibu ge hayang ngupingkeun naon sabab-musababna. Cik terangkeun kumaha, ibu hoyong terang. Nuhun pisan abdi dipiwarang ku ibu. Mata kuwuh-wuh bingahna. Sanaos abdi terang teh hasil tina macaan rupi-rupi buku anu mung saeutik pisan. Sareng sakadar cekap kangge tameng nu darurat. Bener pisan eta teh nyai. Bener pisan eta omongan teh. Mungguhing ilmu sanajan saeutik ari bener-bener dipake dina tempatna jeung waktuna. Leuwih gede mangpaatna batan naon-naon. Cik pek atuh kumaha terangkeun. Abdi teh sering ninggalan macaan buku-buku hukum Islam di sakola sapertos tafsir Quran kenging para ulama. Dugi ka seueur anu apal tina kataji ku eusina, dipilihan dina ngabela kaum wanita. Ibu Haji curinghak. Tata. Bener nyai gelis. Bener eta pamendak nyai teh. Di mana nyai sakola? Biasih nu ngawalon teh. Di SGA Ceh Haji. Ayeuna getos ngaguruan di SR pun incu teh. Ibu Haji unggek-unggekan tanda panuju bari neuteup ka Nyi Sutirah. Cik pek atuh gelis, kumaha cik anu kabaca ku nyai teh? Mangga, mugi ulah digumujengkeun bae margi anu kabaca ku abdi mah, anu kahartosna ku abdi pondokna kieu. Nu ngawayuh teh kedah adil, hartosna kahiji. Rata ngabagina, boh nafkahna, boh rizkina, boh kaayaanana atanapi kacintaanana. Teu kaci aya istilah nu kolot sareng nu ngora. Margi hakna sami dina kaislaman mah. Upami caroge bade angkat-angkatan sareng sajabina. Upami teu bade nyanak ka sadayana garwa, kedah dilotre heula. Ulah kersa nyanak pedah kanu anom atanapi kanu geulis bae. Kaduana, adil teh ngandung hartos yen leme murni. Upami si garwa dugi kapurun masihan izin kalawan ikhlas kacarogena baris ngawayuh. Sareng salamina bade tetep ridho dipangwayuhkeun. Nah aya nu ngawayuh adilna sapertos kitu. Kenging disebat teu aya, atanapi abdi mah teu acan nguping. Salaresna mah ulah boro-boro dina perkawis hukumna ngawayuh. Dina anu biasa teu ngawayuh oge seueur keneh anu teu cocog sareng hukum-hukumna pernikahan. Eta hukum sadayana aya 4. Aya nu kasebat wajib, sunat, makruh sareng haram. Kitu cek Nyi Sutirah. Saterusna Nyi Sutirah nerangkeun yen wajib nikah teh kanggo anu tos sanggem ngampeuh hawa nafsu ulah dugi ka sasar milampah anu dilarang ku agama atawa cegahan agama. Ari surat nikah kanggo jalmi anu kuat bahan pakeuna tur tos manjing waktu laki rabi. Makruh nikah cek Nyi Sutirah teh kanggo jalmi anu taya bahan pakeuna bilih mata klara balangsak laki rabina. Tuluy haram nikah upama nikah mung sakadar nyumponan atawa ngalajur nafsu wungkul. Nyacapkeun ka panasaranana anu bakal aya bosenna, tungtungna bakal nganyeri. Dina milihna pigarwaeun oge sanggem kaislaman masing emut heula cek Nyi Sutirah teh. Wireh mukmin sareng mukmin sami-sami dulur. Kumargi eta sing atos-atos supados ulah ngajak nikah ka wanita anu parantos dilamar ku nu sanes. Nu kitu dilepatkeun hukumna. Kajabi upami ka eta wanita tos dibolaikeun panglamarna ti anu ti payun sareng sidik kalawan aya saksi-saksi lagasna deui. Nanging kumaha ari di urang? Bujeng-bujeng name papacangan atanapi bade nikah. Nu parantos laki rabi pisan seueur anu digoda, dipaksa, diarolo ka jurung hawa nafsuna. Kajen batur nyerieun, kajen pegat duduluran, asal hasil keur dirina. Jalaran seueur keneh nu buta hurup kana hukum-hukum agama.
Seueur pernikahan anu cagaheun wungkul margi lepat hukumna. Sajabi ti eta teu kirang-kirang pernikahan ku lepatna sepuh-sepuh anu maksa-maksa putra-putuna. Nyi Sutirah neruskeun omonganana. Cenah dina hukum agama Islam, golongan Sape'i anu kalebet dina kitab tafsir nu tadi, yaktos pisan sanajan ikhtiar oge, bapak sareng aki ti bapak wenang maksa nikahkeun puterana nu istri atanapi putuna anu parawan keneh, upami yakin yen eta perkawinan akhirna teu matak darurat, teu matak lara balangsak dina laki rabi. Upami balukarna teu sae mah paksaan ti sepuh kitu teh kalebet kana nganiaya sareng dicegah ku pangeran. Kadua, wenangna maksa-maksa nikahkeun putra putu istri parawan keneh teh salaresna aya dina wates-wates kanggo kasayan sareng kanggo keagungan agama Islam. Upami dasarna sanes eta, nanging kajurung ku hayang harta, hayang harkat, hayang sohor, mashhur kalibat hutang, dugi ka incu atawa anak jadi tatalang raga, lebet kana dosa ageng, lebet kana nganiaya putra putu, hal anu teu dipirido teh aku Gusti. Wenang sepuh ngajurungkeun kanu baris pimulyaeun sareng agama-agamana. Nanging oge wenang halangan kana pamilih putra putu upami yakin pimaksiateun. Kitu deui anu nikah wanita, anu upami ngan ngarah rupana, hartana, bandana, ngarah anomna, tangtu nu kitu teh kenging bebendon pangeran, ku diicalkeun sagala kahadeanana. Sareng anu nikahna kanggo keagungan agama dina hukum-hukum anu dipirido ku Gusti, tangtos eta nu kitu diganjarna ku sagala kasayan. Dupi tina perkawis ngawayuh, telepat deui. Wireh Kangjeng Nabi teh diwenangkeun ngawayuh. Jalaran tergantung kana arupi alasan anu dina zaman harita teu kinten pentingna. Sapertos kahiji, kanggo nulung rana-rana anu miara anakna budak yatim. Kadua, kanggo meungkeut suku-suku bangsa Arab sangkan leuwih raket kana agama Islam. Katilu, kanggo meungkeut tali mimitran sareng sahabat-sahabat. Kangjeng Nabi mah ngawayuh teh estu sanes ngajurung nafsu. Buktosna waktu Siti Khadijah jumeneng keneh mah garwana teu aya deui iwal ti Siti Khadijah sanaos yuswa garwa langkung sepuh ti anjeunna. Jadi buktos yen Kangjeng Nabi nikahna deui kanu sanes teh mung nyumponan syarat anu kasabat di luhur. Kalawan bari teu malsu kana sakur anu dipirido ku pangeran. Saeutik anu kahartos dina surat An-Nisa ayat 3. Di antawisna teh aya nu unggalna kinten-kinten kieu. Lamun maneh nya bisa adil ka budak yatim, maneh meunang ngawin awewe, indungna si yatim teh duaan, tiluan atawa opatan. Tapi lamun maneh sieun teu bisa adil di antarana, hade ngawin saurang bae sareng saterasna. Kumaha ari anu ayeuna? Sadayana sulaya. Sajabina teu aya nu adil, numutkeun hukum-hukum tadi, nu kapendak mah buktosna mung wungkul ngalajur nafsu. Margi saha nu biasana diwayuh, nah randa-randa anu repot nguruskeun anakna nu teu aya bapana, anu dipirido ku pangeran, anu kedah ditulungan. Sareng naha dipirido ku garwana nu sepuh. Bujeng-bujeng aya nu dipirido teh ku istrina. Da seseueurna mah nu bari susurumputan. Tur anu diwenangkeun kenging ditikahna ge ayeuna mah parantos teu aya. Da teu aya deui randa-randa sapertos nu dimaksud dina zaman harita. Nyaeta randa teh kulantaran carogena gugur dina pangperangan ngabela agama Islam. Ari wenang anu tos kaliwat zaman wenangna diparupusti digarugu kanggo tameng ngumbar hawa nafsu wungkul. Ari intisarina nu mawi wenang teu diaremut-emut. Kasaha kuduna nikah, ka anu kumaha, keur naon perluna, nu diaraji malah sawangsulna, sanes karanda-randa anu katalangsara, nanging milih saban ngawayuh anu geulis parawan karaja. Nah aya deui kitu, sajabati anu kapendak ku abdi. Walhasil ngawayuh teh dina panon abdi nu bodo, teu benten timah panas. Panganiayaan ka para istri anu teu diharu biru malah dilulugukeun. Nyi Sutirah eureun heula nyaritana. Diselang ku ngarenghap bari tuluy tungkul siga-siga nyusutan Cipanon. Nyi Sutirah nya ceurik, merebes mili, sarta tuluy ngomong deui.
Duh kaum wanita, kasaha urang nyaluuh. Urang teu daya teu upaya, teu aya nu ngajaring, teu aya nu ngajait. Upama urang jadi korban hawa nafsu setan nu nyusup ka lalaki, nu kolu nyerahkeun atawa teu miroseha peda urang geus kolot geus goreng rupa, tuluy dipangduakeun kanu geulis sagala leuwih ti urang. Mugi-mugi kaum istri teh sing emut, ulah rek kabongroy ku pangolowan, pangbibita tipuna nu palai ngawayuh, ulah dugi ka kabobodo ku anu ngaku-ngaku teu boga pamajikan. Pamajikanana teh dulur urang papada istri, papada mukmin. Sing percanten, lalaki mau bisa nyandung upami urang sabilulungan embung dicandung atawa dipangyandungkeun. Itu teh istri, nyerieun masalah deui, tur urang tacantang tumulya, boa-boa cilaka. Kasaha urang muntang, upami urang ngarandapan cilaka cara kitu. Sageruk bae Nyi Sutirah cerik nyaan. Kawas nu geus bae meunang ka nyeri. Padahal cerik soteh gagedena baluas ti samemehna. Mun manehna tepi ka cilaka ku Carmad, cara Nyi Iti jeung Nyi Oneng. Ibu Haji Khadijah pangheulana ngarangkul Nyi Sutirah bari nangis. Nyi Sutirah diambung digalentor lir ka putrana. Bi Asih, Bi Rukminah, tita digeges lila ceurik kagagas ku budak anakna sorangan, horeng bet boga pangarti. Nenyo Bu Khadijah nangis bari ngarangkulan anakna, manehna ge milu. Jadi paungku-ungku antukna teh opatan careurik. Diriung ku anu nyarusutan Cipanon ku sakur nu hadir. Keur sedih-sedih kitu, ana corowok teh Nini Cioh nu gegeran tukangeun sararea. Ceurik pangtarikna bari baceok ngarangkul Bapak Lurah. Teh sudi dinyanyari, teh sudi dipangnyandungkeun sia, teh sudi. Cenah bari rek ngerawas. Bapak Lurah ngagurubug pakupis sieun dikerawas. His. Cek Obing milu mang nakiskeun, pangowetna nini gegeran. Engke heula atuh Cioh eling. Kumaha ieu teh istighfar kadinya? Beu teu pugu-pugu. Bari dicekel pepeuteuyanana nepi ka Cioh teu walakaya. Nu careurik jadi sadari koneng mireungeuh Nini Cioh merekpek Bapak Lurah. Aya nu keom bari nyusutan Cipanon. Teu lila Bu Haji sasauran. Megeus Nyai, ulah diteraskeun nangis. Hate ibu asa dicocogan jarum. Ibu asa terbuka akal, asa digeuingkeun ku Nyai. Teu nyana Nyai boga pamilih nu mere tanaga ka ibu. Sing karsa Nyai, ku ibu disambat calik di pakumpulan ibu-ibu kanggo ngiring ngabelaan kaum wanita dina lengkah-lengkah sakumaha anu atos disaurkeun ku Nyai. Nuhun Aya Asih. Acek milu ato. Kagungan putu binangkit keur sari manis teh. Beunang dipiconto ku sasamana. Muga-muga we atuh jadi sartika Kartini kiwari dina keagamaan ngabela kaum wanita. Bu Haji tuluy ngadua dihaminan ku anu hadir. Bi Asih teu bisa ngomong awahing ku bunga. Leungeunna pageuh nyekelan Nyi Sutirah. Nyi Sutirah pok ngawalon bari dareuda keneh. Mugi ibu ngahapunten ka abdi nu kirang katerang, kirang luang. Kalawan teu karaos abdi teh bat nyimpang jadi ngedalkeun rasa hate abdi. Cek Bu Haji. Nya mengkol nama Nyai teh, tapi eta teh geulis aya hadena. Malah lain alus jeung hade wungkul, gumulung ngajadi hiji. Sakur kasawuran Nyai teh, cacak Nyai acan luang Nyai geus mere bukti, yen Nyai aya bakat. Nyai pagagedeanana pimajueun. Sakali deui ibu nada idin ka Ayi Asih sareng nada sukana Nyai supaya Nyai aya digigireun ibu. Baris dididik, dipasrahkeun ka guru-guru tina bag-bagan agama. Baris dicalonkeun kanggo ngiring ngabela kaum wanita khususna. Kanggo agama Islam umumna ti golongan wanita. Ibu ngiring ngadoakeun Nyai. Mugi-mugi Nyai ditangtayungan tina sagala kaabonan. Dijauhkeun tina maksiat jeung salawasna dipiasi ku Gusti sareng umatna. Amin. Harita jam geus nuduhkeun tabuh 12.30 waktosna lohor. Tapi Carmad acan jol keneh bae. Ibu Khadijah katut Ibu Kurniasih geus maruli. Bi Asih ngabubarkeun riungan sarta sakurnu araya geus kasaimah-imahna deui anu tadi ngadak-ngadak loba marilu ngadengikeun Nyi Sutirah.
Kumaha ari Carmad? Sakumaha geus dicaritakeun tadi, anu maksudna arek Cikiraye teh kaburu dipapag ku polisi. Geus dipariksa sarta dilawungkeun. Manehna ditahan teu meunang balik nepi ka sore. Ari tuan-tuan mah tukang obat teh saharita diberok. Kitu deui mah Ape. Polisi ngarti yen Ape teh hiji pangacara palacuran anu perlu diwarah. Pimanaeun Carmad bisa ka Cikiraye teh? Da balikna ge poe eta teh geus meujeuhna ngampi. Pikiranana jadi kaweur. Ku polisi sieun, ka Ape amek. Cacak mun teu ditahan mah Ape dikumaha boa ku manehna. Ngawirangkeun, ngarugikeun, nyilakakeun nepi ka kudu unggah balewatangan.